Di belakang hina ngaco. Kan motor boy, sih lu marah sih. Lain itu boy. Benar loh. Mantap benar itu mang warungnya. Kira-kira melastikan kopi. Aduh, bisa nggak saya ngopi sorangan doang tim aja. Conat kamai conatnya. Di corona bengkok ta budak ta. Diajak ngelagi kowe. Tapi aman ngopi kieu mah aing sok ambu bae nya di mana bae ya. Mereka datang lah. Taruh bulan mah. Tuh, bener bae taruh bulan mah. Ngopi sorangan bae sebelah kok. Tuh kudu ge koeng ditelepon tuh kudu digerokeun. Ai taruh bulan mah geus ka ambu bae. Geser tuh. Taruh kotak kopi. Oh, enggak yang rokok mah. Di rumah taruh aku itu sih. Loba anu aing lah jeung nu sia mah. Ah, tukar. Oh, kantongan sing katukar kan lah. Ini kokok. Tuh. Nanya nanya. Kalau kang ngomongin kopi heula. Panas. Aduh. Somon. Udah siram. Ah, panas eta. Siram lu. Panas tiris. Hei, Renat, aduh, emang musim kene gitu ya tak diuk di ubin, jala boy, gas di motor diuk nage, gue mata menurut si motor aing, bagus entah ya kira-kira, Ai, nah, orang boy, kadangnya suara motor kamu yuk kos motor 275 cc, oh, nyari boy, ya iyalah motor aing, nang melikan abah aing kamari, siapa mal boga, mal kabeli motor kia. Oh boy, kami mah mana kabel tuh motor bagus kieu. Masa lompatnya kenceng ieu mah tina suara nage. Ai ninja mah lewat. Ninja mah lewat, paling ninja keur eureun lewat ge. Kelewatan ku motor ieu ye. Ai boy diledek boy. Sirik budak berarti sirik kok. Siang ngajor-jorekeun motor aing. Motor ieu mah nu boga selain aing tuh merekna ge Niun Jet R. Artina Jet R jarang nu boga, aing doang ya nu bogana. Moal kabeli sia mah. Motor naon atuh ieu sih? Bangsana motorna suarana di mana? Motorna didinjak kene. Aing meuh nyaho ya motor. Bangsana ngendoy teh lompatna. Ai boy diledek di bae. Cenah ngendoy ieu motor. Siapa mau kabeli si orang mah? Ieu mah maksana mahal motor. Bara duit boy. Abah aing meulina ge 15 JT. Tuh sia moal kabogaan teh saduit sakitu. Sok ngahina kabobogaan aing. Set, paling pasaran 1,5 juta ya motor. Bojo jeung HP meureun sia boy. Semua ieu motor kieu ka Mandalika. Bisa isaran doang. Isaran doang tapi Jangan juput mantep ya motor ya. Halo guys, sekarang kita lagi bareng Crazy Rich Medang. Boy Wirawan. Crazy Rich Medang. Ya, halo Pak. Itu tanah yang 100 hektar gimana? 100 hektar. Jalan lah. Batur ke 100 dah. 100. nah, kamu 100 hektar, meta hina. Nah, bas ya datang ngajual budak. Ini mah anu biasa di anak-anak saya ya. Canda.
buset, Chandra. Sama nyawa panduan. Chandra. Oh, ini Chandra mana ada pakai imahnya anak. Sejarah Chandra. Wah, nyala. Emang bisnisnya. Cicilan Ada ke mana, Pak? Biasa ya karena gua rekan kerja. Kan kerja. Rekan bisnis. Ada ke mana ya, Pak? Biasa karena gua rekan kerja. Astagfirullahaladzim. Rekan bisnis. Ada ke mana ya, Pak? Biasa karena gua rekan kerja. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. What? Ada ke mana ya, Pak? Biasa karena gua rekan bisnis. Cim, rencana sih naon tadi di ditu. Cicing sama nyawa beres, lah. Pakai sih yang sorang kok mah. Lah. Bos. Kemana bae sih? Kurang mau diteangan meni muter. Orang tadi tidak diambil doanya nyana. Oh. Kan pindah dia doang, guys. Geser. Nah, tugas sukses. Berapa duit ya? 5 juta. Tak aing naon. Anak gua aing. Wah, mantep sih. Ayo bagi tuh. Aduh iya jatah teman jatah. Tenang, santai. Ya, bagi ratanya. Sip. Hiji. Yang hiji. Ya. Hiji. Yang hiji. Saya hiji. Yang hiji. Yang hiji. Saya hiji. Yang hiji. Saya hiji. Yang hiji. Saya hiji. Yang hiji. Saya hiji. Cekrek. Enggak. Iya tuh ente omongan lucu saya. Ente. Iya lucu. Bos, kumaha yang begini apa nih jadi kada wani dirinya. Lucu eta. Wah kau cekrek wae lo. Maksudnya kayak gitu. Sampai aing kudu sabar mikiran omongan.